Naon cenah euy jeung layangan ting bener ting teu bodo amat. Jadi syukur teu pamili bae usaha ah. Aya tilu siki cat payung di euy. Ngan 3.000 utang loba itu. Nah, beli ngaraut we di lanana mah. Tun, Wah, Bang, di naon, Bang? di layangan teh aku ya stick golep atuh. Naon? Dijual cenah teh gawe teu naon ieu geus tagih. Iya, Cal aya teh euy. gerak kan geus aya atuh meureun bati ngaraut nya layangan. Itu teh euy kayak tilu. Ini kumaha atuh cicilan ge Pak? Itu bisnisna swalaw teh geuning kan. Heeh, cenah lagi di giving kucing kemari. Moal mayar ke deui we atuh. Itu masa kok 2.000 teh kebayar. Tingali ieu tilu geus 500 bijil can payu atuh. Ya. Terus saya kira atuh mah We sore daguan dah. sare wae ka dieu deui kitu. Heeh, sugan dicairkeun ke bobodo lah budak oleho. Oh, semua barang rotes. Ada sore itu mayar Ya, deui beres, aja. ya, beres. Jam sabaraha? Jam aduh we Oh, pokoknya mah ke dieu. Ya, jadi di walau geus kucing ke kudu diayah jadi gerasi bagas lagi wali bayar bodoh amat. Layangan heula udud ieu mah. Wala latir misakieu deui ya setengah di jangan isuk we. Nasib udud ge sampurna di. Ya, deui. Orang lagi deui. Suga dia si Agas teh Ya. Aduh, kalau radu nagih deui ya sugan we ulah si Agas. Alah sia euy bener datang kumaha. Kaden. Kumaha Kaden? Geus aya. Modal. Aduh, teu acan bos. Modal. Teu acan tuh gombongna ya masih kena ngabuku gayangan karek aya tilu tuh. Teu payu-payu ieu ti pilaku da ti wejet ieu. Yang dikoneksi itu. Ini satu tempo ya. Heeh, can payu geus ieu bawa heula tilu layangan jaminan lah. Iya. Kieu ke nangaraut. Terus lah. Kewe sore lah. Bener. Heeh, jam 7 we ka dieu lah. Sana ira. Ayeuna jam 7. Bener. Heeh. Ada yang bohong ya. Ya beres. Beres. Heeh, bener. Ya, sip. Heeh, tuh ini setengah deui tinggal itu. Jangan isuk gitu ya. Lain soal deui. Gones. Balik kan? Ya, Ya. ampun aja, Mas. Ya. Ya. Bener banget. Wow, ada tuh. Betul. Salam. Abang. Bos. Enak, Bos. Kenal dia. Sebang. Biasa we nyantai. Jangan orderan ya teh doh jajan ya jajan kekengan ya tos lila tuh untuk kikit doang. Balik kumaha ya. Oh bos teh ngahutangkeun ka saha? Si Kaden. Si Kadin hutangna sabaraha? Bu. Ai janjina? Kemarin isuk sore. Oh janji sore barejeung tarek ka putih isuk. Balik si Kaden. Nasibat aja lemahnya. Kalam tah. Ku aban pokoknya mah beres. Bener. Hutangna sabaraha asli sok ku aban. Bu, utang nama shopping. DP-an heula gope atuh. Peker. Aman. Nya teu pokona mah Teuing gope. beres pokona mah. Gope depan kamu gope. 200 atuh. Ya, jadi 200. Rek kira rek ayeuna ditagihna rek isuk deui. Ayo nas deui we tuh. Pokona mah beres ku aban mah. Sok we kumaha sana. Deui. Gampang atuh channel atuh pokona mah lamun abos teu percaya tanyakeun ka ti ujung ka si bulu ka Cicaheum tanyakeun apaan. Apa? Malah rapaleun. Woi, paling. Nah, apaan ada dia di pasti luhur atuh. Cing atuh. DP lah bae gocap eulanan. Nah, gocapnya. Ya beres. DP gocap. Ya. Jadi, Ya ayo.
pokoknya sejarahna apaan eleh ku batur. Tapaleun kitu batur, apaan teh ketua Karang Taruna anak jelemana sih. Seger. Dia rek buka kaca. Mandi sendiri. Oh, mandi sendiri serah oleh. Atau belum kalian lagi jadi ya pokoknya. Tapi dia mau lagi hutang mau naya di kumaha ya. Tun. Saha punten-puntenan cenah. Wah, bobon lagi hutang ieu. Mangga aya naon, Kang? Laras bumi Mang Kaden ya teh. Oh, Kaden. naon. Dedenya Kaden. Oh, Gaduh samatan. nya. Kau bos Agas. Oh. Kinten sabaraha ribu 1000. sama tanah nate. 1000. Pokoknya mah ayeuna baya lamun teh dedenya di kieu. Oh, keula tuh. Boro bawa Duit. Dakwaan. ada ulah macam-macam jeung abang masih Wah. cekek. Pokoknya mah urusan jeung abang mah naon teu beres, sagala ge beres. Enggak lah tuh, euy. Boro, euy. Bae mah Boro. urang ieu gerak. Enggak lah tuh. Ieu. Buat kalami. Aduh atuh abi teh. Ai bieu kayu marek jokot naon atuh? Eta kokore heula sugan mangi. Usaha ka mana usaha? Yang melayang Sampai kagaji sabaraha? 7.000. 7.000, ayeuna nganjukna 1 juta. Acan. Pokoknya mah kudu aya. Udah teu aya. Boro. Erek mah remol. Heula teh aya ge ieu. Ah, preman. Waduh, berek kapak mah ini. Naon sampai? Bos. Aur euy. Kampak. Kampang. Heeh. Mana di mana? Nya di mana tuh? Nomornya. Sambal ngomong we ongkos preman Karang Taruna teh balik Sarman.